Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih dina surat Hud ayat ke-35. Patepang deui dinten ieu dinten Senin kaping 12 Mei 2025. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna bahkan nyararita ieu kaum Nabi Nuh anu teu iman ngabangkang ka Nabi Nuh bari pokna abtarohu ieu majijienan Nuh cenah lain tuntunan ti Allah anu dicanak teh eta teh disangkana mah karangan Nabi Nuh padahal mah diwahyukeun ku Allah kanggo nungtun umat-umat anu tersesat di zaman Nabi Nuh. Kul bejakeun ku anjeun inni taroituhu lamun teh mah kami ngarang atawa jijienan hu kana eta tungtunan fa'alaya mangkatangtuna pikeun kami ijromin pasti menang dosa anu gede saur Nabi Nuh wa anna jeung sanyana kuring bejakeun kitu saur Allah ka Nabi Nuh bariu berlepas diri kuring mimma tujrimun tidak naon perkara dosa anu besar tegasna ngarang-ngarang kana eta tungtunan padahal eta mah ti Allah wahyu anu dipasihkeun ka Nabi Nuh. Saterasna wa uhiya jeung diwahyukeun ku kami saur Allah ila nuhin ka Kangjeng Nabi Nuh anahu kana sanyana itu kaum Nuh la yu'minan teu bakal iman min qaumika ti kaumna ti kaum anjeun illa kajaba mangkod amana sahaja mana qad amana anu geus iman tegasna anu 83 urang teh Nabi Nuh dakwah 800 tahun langkung kengeng umat kengeng jamaah 83 urang. Saterasna fala tabtais jeung ulah sedih anjeun Nuh saur Allah ulah nalangsa bimakanu tina naon perkara yaf'aluna anu dipigawe ku jalma-jalma anu dolim anu kafir waktu sarita gegeden kafir darolim ka Nabi Nuh. Wasni alfulka sok jieun ku anjeun naon alfulka bahtera atau farahu anu gede kacida saur Allah ngawahyukeun ka Nuh. Saur Nabi Nuh kumaha ngadamelna dapan teu aya tangkalna ge. Allah ngawahyukeun deui dina sarahna cenah sok jieunkeun plakeun tatangkalan. Engke geus gelde jieun parahu. Nya kacarioskeun eta parahu teh cenah dina hikayahna dina sarahna anu panjangna 1200 siku luhurna 600 siku didamel 3 tingkat kahandap biji-bijian tingkat kedua binatang tingkat katilu makhluk atau manusia anu 83 urang sabaraha dinten eta parahu didamelna 40 tahun ku Nabi Nuh sabada tos melak tatangkalanana. Saur Nabi Nuh da bingung teu tiasa ngadamelna Allah ngawahyukeun deui bi ayunina eta ngadamel parahu Nuh bi ayunina dina pangawasan kami maneh mangadamel nungku engke ge dibejaan ieu wa wahyina jeung bakal ditungtun ku kami diwahyukeun ka anjeun cara nyieun parahu saur Allah. Wala tuhattibni jeung ulah nyarita ka kami. Fil ladzina dzalamu dina atawa tentang jalma-jalma dolim. Innahum sanyana itu jalma-jalma dolim anu kafir mugriquna bakal dibanyiran bakal dilelepkeun kana cai anu umpa-umpalan. Jeung bakal disalamatkeun ieu kaumna Nabi Nuh saterasna ka dieu. Wayasna'ul fulka tuluy Nabi Nuh nyieun parahu anu gede kacida. Nyieun ngetrek Nabi Nuh teh dijieun atas izin Allah kalayan tungtunan Allah.
wa kullama jeung samangsa-mangsa marro ngalimat saha kaum Nabi Nuh alaihi ka Nabi Nuh malaun ti eta gegedena kaum kafirin min qaumihi ti kaum Nabi Nuh sakhirun sok ngalecehkeun ngahina ngaguguyoonkeun mencemoohkan minhu ti Nabi Nuh. Qala Nabi Nuh ngawaler tina celaanana kaum Nabi Nuh. In tasharu lamun anjeun ngalecehkeun wae ka kami. Ngaguguyoonkeun mencemoohkan minna ti kami saur Nabi Nuh. Fa anna mangkasanyana nasharu minkum kami bakal mencela, bakal mencemoohkan minkum ti anjeun oge. Kama tasharun naon perkara anu ku anjeun dilecehkeun atau ku anjeun dihinakeun ka kuring dicemoohkeun. Jadi engke lamun datang banjir mah maneh anu bakal dicemoohkeun teh diajak lamun teu daek mun daek salamet lamun teu daek meureun cilaka dunia akhirat. Jadi Nabi Nuh alhamdulillah dina rengsena eta parahu sadayana kaum Nabi Nuh salamet dugi ka terdamparna di hiji pulau. Engke aya ka dieu saterasna hikayat Nabi Nuh anu sempurnana. Barakallahu li wa lakum mugi aya mangfaatna. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.